kesadaran bahwa rizki nukula wajin tingku kumaha ge moal ku batur. Lamun nukula mah nukula bae kajen di kota, di kampung, di gunung. Tetep bae nukula mah nukula bae. Geus lamun eta rizki geus diatur ku Gusti Allah nukula moal ku batur, atuh kula mah tenang cegana. Eta urang ngomong maneunaheun kan ya. Heuh bangunna ngeunaheun biasa. Tapi eta praktekna isuk-isuk keneh, waduh asana ku batur ya. Asana ieu, aduh lamun teu giat asana ieu. Tah eta tah urang. Nah eta nu mantap ge. Tapi heran kok kotok asana. Tah mantap kula tenang cek jada. Moal. Wajen kuku mah